Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Dina ieu kasempatan urang ngalajengkeun kana hanca kitab Jurumiyah anu ngabahas kana ilmu nahwu, malah mandar urang sadayana tiasa ngalugot kana kitab. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Al-mu'robatu ari pirang-pirang anu dii'roban eta kismani dua bagian. Kismun tegesna sabagian, yu'robu anu dii'roban ieu kismun bil harokati kalawan pirang-pirang harkat. Wa kismun jeung sabagian yu'robu anu dii'roban ieu kismun bil hurufi kalawan pirang-pirang huruf. Tanu ayeuna mah urang diajar ngalogat sing daek meuli kitabna tuluy daek curat coret amih barisa. Berarti kieu paslun. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Tanu kieu logat ari. Ta ieu logat eta. Berarti paslun ari ieu eta hiji pasal. Al-mu'robatu tingali al-mu'robatu kismani. Ta kieu cara ngalogatna. Al-mu'robatu ari. Tuh. Pirang-pirang. Nah, berarti ieu teh logat pirang-pirang. Ari pirang-pirang anu dii'roban. Tah ieu logat anu di. Nah, ieu tah. Tah ieu anu di. Kang Den mun basa Jawa mah. Al-mu'robatu ari pirang-pirang anu dii'roban eta. Oh. Kismani dua bagian. Kismun tegesna. Tah ieu logat tegesna. Tah. Ieu tegesna. Kismun tegesna sabagian. Tah arti ieu mah tulis ku Arab. Misal kismun tegesna sabagian. Nah, gitu. Kismun tegesna sabagian yu'robu. Yu'robu anu dii'roban bil harokati kalawan. Pokona mun mangih bi harap jar logatna kalawan. Bil harokati kalawan pirang-pirang harkat.
Wakismun ta lamun wau hartina sareng. Wakismun jeung sabagian yuk robu anu diiroban bil hurufi kalawan pirang-pirang huruf. Berarti al-mu'robatu ari anu diiroban eta kismani dua bagian. Berarti judul nanti mu'robat. Kalimah anu kakeunaan ku i'rob. Taya balik deui kanu kamari. Kalimah anu kakeunaan ku i'rob teh dua, hiji kalimah isim, dua kalimah fi'il. Ta ayeuna al-mu'robatu kismani ta eta isim jeung fi'il aya anu diiroban ku harkat jeung aya anu diiroban ku huruf. Berarti mu'robat anu diiroban teh kabagi dua. Hiji kismun yu'robu bil harokat. Sabagian diiroban ku huruf. Berarti bil harokat. Ku harkat. Nu kadua wakismun yu'robu bil hurufi. Nu kadua bil huruf. Sing tengat. Ulah malaweng. Anu diiroban teh aya nu diiroban ku harkat, aya anu diiroban ku huruf. Fallazi mangka ari anu yu'robu diiroban iladi bil harokati ku harkat eta arbaatun opat. Ta anu diiroban ku harkat teh aya opat, hiji, dua, tilu, opat. Fallazi mangka ari anu yu'robu diiroban iladi bil harokati kalawan pirang-pirang harkat eta arbaatu anwain opat pirang-pirang warna. Anu diiroban ku harkat lobana aya opat. Al ismul mufrodu tegesna nu kahiji isim mufrad. Nah, isim mufrad ya diirobana ku harkat. Wa jam'u taksiri kadua jama taksir. Kadua jama taksir. Wa jam'ul muannasi salimi katilu jama muannas salim. Wal fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nu katilu fi'il mudhari anu can kaantelan naon-naon dina akhirna. Fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ilah. Berarti anu diiroban ku harkat lobana opat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari nu can kaasupan ku alif dhamir tasniyah, waw jamak jeung ya muannasah mukhatabah.
wa kulluha turfa'u bidomatin wa kulluha jeung ari sakabehna ieu arba'atu anwa'in eta turfa'u diropakeun ieu arba'ah bidomati kalawan domah watun sobu jeung dinasabkeun ieu arba'ah bil fathati kalawan fatah watuh fadu jeung dikhopadkeun ieu arba'ah bil kasroti kalawan kasroh watu jamu jeung dijajemkeun ieu arba'ah bisukuni kalawan sukun. Berarti isim mufrad. Isim mufrad nalika rofa alamat rofana ku domah. Nalika nasab alamat nasabna ku fatah. Nalika khofad alamat khopadna ku kasroh. Berarti contoh Zaidun, Jaidan, Bijaidin. Tak ieu isim mufrad nalika di i'roban alamat i'robna teh ku harkat. Nalika ropa ku domah nasab patah khofad kasroh. Tuluy jamak taksir nalika ropa ku domah nalika nasab ku fatah nalika khofad ku kasroh. Contoh rijalun, rijalan, rijalin. Ta ieu jamak taksir nalika ropa ku domah nalika nasab ku fatah nalika khofad ku kasroh. Berarti jamak mudzakkar salim di i'robana teh ku harkat. Tuluy jamak muannats salim nalika rofa ku domah nalika nasab ku kasroh lain ku patah jamak muannats salim nalika nasab tapi ku kasroh nalika khofad ku kasroh. Contoh muslimatun, muslimatin, bimuslimatin. Muslimatun nalika ropa alamat ropana domah, muslimatin nalika nasab alamat nasabna kasroh, bimuslimatin nalika khofad alamat khopadna kasroh. Tuluy fiil mudhari anu can kaantelan naon-naon dina akhirna. Ieu sakieu lah dihapus heula, tingali heula. Kabayang lah. Ta ari fiil mudhari anu can kaantelan naon-naon dina akhirna eta kabagi dua. Aya anu as-shahihil akhir,
as-sohihil akhir anu soheh tungtungna aya al-mu'talil akhir. Fi'il mudhari anu soheh akhir nalika rofa kudomah. Contoh yadribu. Ieu fi'il mudhari soheh akhir nalika rofa kudomah. Nalika nasab ku fathah. An yadriba make amil nawasib engke. Ta ieu fi'il mudhari soheh akhir nalika nasab ku fathah. Nalika jajem fi'il matara khofad sing inget. Nalika jajem ku sukun lam yadrib. Nah, gitu. Tuluy anu mu'tal akhir. Nalika rofa anu mu'tal akhir. Panjang ieu mu'tal akhir, kudu kana sorob di henteu-henteu ge. Mu'tal akhir mah engke deui we. Bisi kalah lieur. Jadi mu'tal akhir mah. Ieu we heula. Ta ieu fi'il mudhari nu can kaantelan naon-naon dina akhirna di i'robanana teh ku harkat. Kecuali fi'il mudhari anu mu'tal akhir ta eta mah engke dijajemkeun teh ku ngabuang tungtungna. Kayak ieu. Paneuri. Tuluy isim mufrad aya anu munsharif ditanwinan. Ta anu tadi nalika rofa ku dhammah, nasab ku fathah, khofad ku kasroh eta mah anu munsharif. Aya anu goer munsharif. Ta anu goer munsharif mah nalika khofadna teh ku fathah, di JR-keun teh ku fathah. Jadi bedana isim mufrad munsharif jeung isim mufrad goer munsharif. Ari munsharif mah nalika JR ku kasroh, ari goer munsharif mah nalika JR-na ku fathah. Tangke ta ieu dua mangke. Tingalian deui we dina video-video anu samemehna. Pami teu kahartos taroskeun daripada lepat. Atau bilih anu nyalahan panglereskeun. Jadi intina anu diiroban ku harkat teh aya 4, hiji isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 jamak muannas salim, 4 fi'il mudhari anu can kaantelan naon-naon dina akhirna. Ta eta kabeh wa kulluha jeung ari sakabehna eta turfa'u diropakeun ieu. Kulluha bidommati ku dhammah, ta ieu kabeh diropakeun ku dhammah. Watun sobu jeung dinasabkeun ieu kabeh bil fathati ku fathah, ieu dinasabkeunana ku fathah. Wa tukhfadu jeung dikhofadkeun ieu kabeh bil kasroti ku kasroh. Ta ieu anu 4 dikhofadkeun teh ku kasroh. Ngan ke aya pengecualian. Wa tujamu jeung ieu Watu jamu jeung dijajemkeun ieu kabeh bisukuni ku sukun. Berarti ieu anu 4 nalika rofa ku dhammah, nasab ku fathah, khofad ku kasroh, eta keur isim, khofad ku kasroh. Anapun ari fi'il mah tara khofad berarti jajemna teh ku sukun. Ngan ti dieu aya pengecualian. Wa kharaja jeung kajaba
andalika tinu kabeh naon salah satu asya'a tilu pirang-pirang perkara. Jam'ul muannatsis salimi tegesna jamak muannas salim. Yun sobu dinasabkeun jamak muannas salim bil kasroti ku kasroh. Ta jamak muannas salima nasabna teh lain ku fatah tapi ku kasroh. Wal ismul ladzi layan soripu jeung isim anu tara narima tanwin disebutna isim goir munsorib. Yukhfadu dikhopadkeun ieu goir munsorib bil fathati ku fatah. Ta isim goir munsorib di JR-keunna teh ku fatah lain ku kasroh. Wal fi'lul mudhari'i jeung fi'il mudhari al mu'talil akhiri anu mu'tal akhir. Ye. Yujamu dijajemkeun ieu fi'il mudhari anu mu'tal akhir bihadfi akhirihi ku ngabuang tungtungna mudhari. Ari soheh akhir mah alamat jajemna teh ku sukun, ta ari mu'tal akhir mah alamat jajemna teh ngabuang huruf anu terakhir. Tayana balik deui kana lugot. Tingali. Al mu'robatu ari pirang-pirang anu diiroban. Al mu'robatu coba ditapelkeun ilmu nahwu kana kitab bari acan tamat. Mungkin rada can ngarti kabeh. Matak ulah nepi ka teu ngarti anu mimiti. Sabab lamun mimiti na teu ngarti kaituna oge moal ngarti. Kudu kaharti kabeh. Al mu'robatu ari anu diiroban, ari pirang-pirang anu diiroban. Al mu'robatu tarkibna jadi mubtada. Aya logat ari. Ari ngaran mubtada wa huwal ismul marfu'u al ari anil awamili al lafdhiyati hartina isim anu dirofakeun anu disepikeun tina amil bangsa lapad. Al mu'robatu coba al mu'robatu kalimah naon? Kalimah isim. Naon ciri isimna? Alif lam. Ari kalimah aya sabaraha? Aya 2, aya 3. Hiji isim, 2 fiil, 3 haraf. Tayana al mu'robatu kalimah isim sabab mubtada mah kudu isim, kudu ku kalimah isim. Al mu'robatu ciri isimna alif lam. Ari ciri isim aya 5, hiji khofad JR tungtung, nu kadua tanwin, nu katilu alif lam, kaopat kaasupan kahiji khofad, kadua tanwin, 3 alif lam, 4 harap khofad, 5 harap kosam. Berarti al mu'robatu kalimah isim. Ari isim teh kabagi 2, cek kamari teh aya isim anu kakeunaan ku i'rob, aya isim anu mabni. Berarti aya isim mu'rob, aya isim mabni. Ta ieu al mu'robatu isimna anu mu'rob kakeunaan ku i'rob. Ta ieu al mu'robatu sabab jadi mubtada maka kudu i'robna teh kudu i'rob rofa. Al mu'robatu rofa atau henteu? Rofa. Al mu'robatu ari pirang-pirang anu diiroban, ari kalimah anu diiroban. Al mu'robatu rofa, naon alamat rofa na domah? Sabaraha hiji alamat rofa? 4, domah wau alif nun. Naon sababna al mu'robatu di alamatan rofa ku domah? Ari
kalimah anu diiroban berarti henteu tuduh kana hiji, berarti ieu lain isim mufrad. Tak ieu antara jamak taksir jeung jamak muannas salim sabab anu dialamatan rofa ku dhammah teh ngan opat isim mufrad jamak taksir jamak muannas salim fi'il mudhari anu can kaantelan naon-naon dina akhirna. Ieu al mu'robatu geus moal mungkin fi'il sabab mubtada kudu isim. Berarti antara dua pilihan, antara jamak taksir atawa jamak muannas salim. Taina tinggal ditungtungna aya alif jeung ta. Sing inget kalimah anu dijamakeun ku alif jeung ta bari jadi panambah dua nana dina tungtung kalimah keur tingkah rofa ku dhammah nasab jeung khofad ku kasroh. Tah ieu al mu'robatu teh jamak muannas salim, berarti al mu'robatu rofa teu rofa, alamat rofa na dhammah sababna jamak muannas salim. Nah ieu bisa maca al mu'robatu, bisa apal mimna di dhammah, aina di sukun, rona di fathah, ba'na di fathah, ta'na di dhammah. Ta ari ilmu nahwu mah keur nganyahokeun tungtung kalimah teu jeung nganyahokeun tarkib. Anapun nganyahokeun harkat eta mah kudu ku sorof, berarti al mu'robatu. Mufradna kumaha? Al mu'robatu kan itu jamak muannas salim, berarti mufradna kumaha? Piceun alif jeung ta jadi al mu'robu. Tuh, dipiceun alif jeung ta jadi al mu'robu. Kusabab aya alif lam ieu teu ditanwinan, lamun dibuang alif lamna maka jadi ayat tanwin mu'robun. Tak iya mu'robun kok bisa apal harkatna teh mu'robun teu mi'robun teu mu'ribun. Tak iya bagian ilmu sorof mu'robun segatna isim maf'ul sulasi majid warna awal bab kahiji wajana af'ala maujuna akroma tasrif, berarti akroma yukrimu ikroman fahuwa mukrimun wadaka mukromun mu'robun mukromun. Tah akur jeung wajan maujun, berarti fi'il mudhari'na mu'robun teh a'roba tasrif a'roba yu'ribu i'roban fahuwa mu'ribun wadaka mu'robun. Jadi weh mu'robun tuluy aya alif lam al mu'robu, tuluy di jamak muannas salimkeun al mu'roba. Dukatu dukati sabab can kakeunaan ku tarkib, tuluy ditarkiban jadi mubtada berarti kudu rofa al mu'robatu ari anu diiroban. Nah nepi ka dieu we heula. Sok diajar ngalogat. Sangke bagian waladzi yu'robu bil hurufi arba'atu anwa'in atasniyatu wa jam'ul mudzakkaris salimi wal asma ul khamsati wal af'alul khamsati. Sangke bagian nganyahokeun anu diiroban ku huruf. Tadi mah nganyahokeun anu diiroban ku harkat. Anu diiroban ku harkat teh opat isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari anu can kaantelan naon-naon dina akhirna. Tah eta nu opat nalika rofa ku dhammah, nasab ku fathah, khofad ku kasroh, jajem ku sukun kecuali anu tilu. Anu tilu nu kahiji jamak muannas salim nalika nasabna lain ku fathah tapi ku kasroh. Nu kadua isim goer munsorif nalika khofadna lain ku kasroh tapi ku fathah. Nu katilu
fiil mudhari nu can kaantelan naon-naon dina akhirna bari mu'tal akhir. Tah eta mah nalika jajemna teh lain ku sukun tapi ku ngabuang haraf elat. Wallahu a'lam bishawab.